Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ajril Fauzani di kelas 11 MIPA 5 di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bade macakeun diantara anu jejerna pamapag Gubernur Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur salawasna mukagungan Gusti Allah anu maha welas oge maha asih. Kalayan rahmat sareng inayahna, alhamdulillah dina tahun 2011 ayeuna tiasa lumangsung Kongres Basa Sunda salapan. Tekendat sadaya syukur urang sanggakeun ka mantena anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan mangrupi kajembaran kabudayaan. Dina ieu kasempatan simkuring ngaraos bingah aya papadana tiasa kempel ngariung silaturahmi sareng para wargi sadaya anu sami-sami kagungan hareueus tur kaheman kana kabudayaan Sunda. Salah sawios unsur budaya anu janten budagan urang sarerea nyaeta basa Sunda anu dipidamba ku urang salaku basa Indung mangrupa ciciren bangsa kanggo nunjungkeun kaluhungan budaya anu di ranah nasional. Kukituna simkuring umajak ka para wargi sadayana kanggo miara tur ngamumule basa Sunda. Di antarana ngalangkungan tarekah dilarapkeunana dina sagala widang saperti widang atikan, kasehatan, pertanian, ilmu bumi, psikologi, jeung nuliana. Pipihareup tarekah kitu teh tiasa ngabantos kana pangwangunan pamarentah Provinsi Jawa Barat nu kaugel dina Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ngeunaan miara basa, sastra, jeung aksara daerah. Ku ayana akselerasi atanapi percepatan di sagala widang tiasa dijantenkeun pamecut kanggo nanjerkeun kebudayaan khususna dina widang basa, sastra, jeung aksara daerah, nembongkeun prestasi enggoning ngahirup-hirupkeun miara tur ngamumule basa katut budaya Sunda. Simkuring mihareup ku dilaksanakeunana kongres ieu bakal numuwuhkeun rasa cinta kana kabudayaan Sunda anu salajengna bakal maparin pangaruh kanggo magehan kabudayaan nasional. Hal ieu tumali sareng tema kongres ayeuna nyaeta ngamumule basa magehan jati diri bangsa. Dina ngalaksanakeun pangwangunan diperyogikeun upaya silih rojong ti sadaya pihak. Hal ieu mangrupi kawajiban urang sarerea. Lain ngan ukur kawajiban pihak pamarentah, simkuring ngawilujengkeun kanggo sadaya para wargi sadaya. Mudah-mudahan kagiatan kongres ieu bakal tiasa ngungkap rupa-rupa tarekah kumaha sangkan basa Sunda teh dipika cinta, dipiara tur dipake ku masyarakatna dina kahirupan sapopoe. Gesan magehan tatapakan kahirupan budaya nasional Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.